tos cari dan ibu sareng Rama. Penta doa jeung hampurana pada janten ibu sareng Rama. Gelis kasih Al-Quran mertelakeun Gusti Allah moal ngahampura dosa nu jadi anak, lamun indung bapakna teu ngahampura dosa nu jadi anak. Percuma hidup daek ibadah salat jungkel malit 5 waktu ka haji bunga tahun sedekah jariah unggal poe. Tapi lamun doraka kanu jadi indung jeung bapak cilaka. Di payunan hidup tos calit di dekat ibu Rama. Tutup raraina pencrong secana bayangkeun waktu hidup di kakandung dia alam lahmi 8 bulan jadi indung menendung indung kehan cawang indung temenang awasanya kaya bang bayi anu di kakandung Ajak kapayu sungkem dipayunkeun kali sujud. Mama, adik aku. Sama dia. Kenapa kata? Duh, Mama. Mama, ya abdi putra putri mama salawasna mama atasnya repot ku abdi di rumah wasa abdi ageng dosa ke mama atas ngasuh tidak lembut ngais tidak letik ngelek pikir salawasna abdi repot ke mama hampir abdi mama doakan abdi sejak beber layan ngerjakan sunat nabi layanan dina sakara rumah tangga mama hampura abdi doakan abdi anak mama indung tuhan menekung kanu agung muja kanu maha kawasa berang putih tepetet ngaduduk kanu maha kawasa sangkan anu jadi anak ayat dina kawaruyaan ayat dina kebahagiaan gelis kasih dihampura aku mama uju gerak rumahku gerak mia pidura di mama di keanggangan salawasna kacau dirangkul mama dirangkul mama hampura abdi doakeun abdi anakku yo ojo udah rumahku udah geraknya gerak sumisi kayak di pada tua di doa dan ku memandikan hatur nuhun mama hatur nuhun tos cetak kali ke bapak